Tanda ting nineng listeners. Roni yang jarang sekali udah lama gak ketemu Pak Haji pas klinik basah. Mohon. Jadi nyata ting bakal ninengna urang duaan tiluan gitu. Sukso pamana pami diterbet itu Pak Haji gitu Pak Haji. Da geuning ti anjing mula Pak Haji. Pendengar mah sok kitu we. Sok sanaos di hayo-hayo ge listeners request lagu listeners naon. Udah terus ada Pak Haji, baru gue bingung abi mana. Itu tesa move on di Pak Haji, soalnya gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, listeners seperti biasa hari ini waktunya klinik basah bersama Pak Haji Taufik Fatur Rahman. Dan juga saatnya juga ini kesempatan buat Anda yang mau nanya seputar bahasa Sunda boleh di 0811 22 1051. Lain dugi kabeh ngeraskinya pameunte Pak Haji. Ada benten gitu Wan. Apa namanya general check up kamari Ron. Kamari teh. Saga di Parios, alhamdulillah, asam urat 6,2. Mong ewe berat badan nya. Mohon unggal dipoto kan kalian sing beuteung. Sugan teh tas pinggang. Soal cairan. Aturan bisa disorakeun saya mah. Bosan makanan hotel, sipun. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Aduh jajan, jeung Pak Haji memorinya. Ya. Full service orang kena. Kiloan apa? Mohon, honor teu. Waduh mah. Tah kieu Pak Haji. Ngeunaan kamari Pak Haji gitu. Pun anak teh alhamdulillah terus divaksin Pak Haji. Orang kali teh. Kan sekarang gebiar untuk vaksinasi anak ya? Usia 6 sampai 11 tahun saudara gitu Pak Haji. Mohon. Ini Pak Haji gaduh carita gini Pak Haji gini vaksinasi murah gini dihadiri oleh Ibu Iriana. Nya tak gitu Pak Haji teh gini alhamdulillah mintonkeun sudong dibayaran Ibu wakil Ibu presidennya Ibu negara. Iya Ibu Ma'ruf ya. Ibu ayahnya kamari teh kumaha Pak Haji cari sama Haji. Ibu menteri lah gitu. Kan Haji langsung diulam ke Jarum di Tasik teh. Terus diajam lah Rebo nyubuh tipe ageung dengan pujian siaran. Itu kan dibereg-bereguan proyeknya kedah beres akhir Desember, lagungan Desember pasti kena kopi nanti pemorongnya teh. Jadi terasa dikontrol gitu. Bangunan anu desa wisata teh lagi. Mohon. Dipagar aja. Ayo langsung di Hotel Mitra mau diulum ke Jarum. Jam 8 wengi ayo telepon di Hotel Mitra di mana Pak Haji? Tasik. Hotel Mitra teh Di Asia Plaza. Oh di Asia Plaza. Hotel Asri. Asri Mitra. Ya caket lah Hotel Asri. Anu di luhur Pak Haji hotel teh gini. Di handapna mall di luhurna hotel. Asri ka Mitra. Mau dari sareng ballroom dan Pak Haji didinya di ballroom mayan teh. Ari nami hotel mah kumaha keikhlasan. Urang bebas. Hotel Mitra bebas. Pak Haji mah ai teu. Pak Haji terus. Payana cenah Kamu 8 wengi ya, gue protokoler tuh. Jam 7 ke atas aya. Bocah abdi jadi di lemur, kintunkeun peta lokasi teh. Nolak itu mah nolak halus Pak Haji teh. Kumanya mah kabujang gitu. Nolak halus Pak. Efek Pak Haji cenah eta nyungkeun bener rekening kita. Nah, ti dieu. Ada bae ngerasuk gitu. Mangga abdi siap peluncur siap gitu Pak Haji atas gitu. Tinggal transferan Pak Haji nya. Mohon. Oh, mohon atuh itu mah di Bujang lah. Jam 11 di lemur teh. Nuhun. Basungi Pak Haji. Mohon tabur 1:30 atau 1/2 bubur di Jamika. Tapi tidak tepatnya kan di Sukarasa. SD Sukarasa Pak Haji. Di caket mung 1 kilo. Moal di KPAD. Oh, mohon. Ya rombok teh caket lah naon. Sakolana Cita kabungkur di dinya di Sukarasa. Alhamdulillah. Kacau kabar itu main mah. Baru aja benyit tuh dah. Ya, benyit. Puas kepuk-kepukna sareng pas pampres Pak Haji nya. Mohon pas pampres. Begitu naon salangarna gitu kan. Ayo berlapis gitu. Juga kali yang berit kan ditungguannya kok. Mintan ke naon Pak Haji teh kamari teh? Kita barudak da nyungna barudak kan ngahibur barudak. Oh, terus? Mohon sebangsa budak kenal gitu, satu serian gitu.
Anu ngenau kita urang kali. Alhamdulillah. Namun tiap manggung teh tuh sudah mau bagi duit, Nya. ukuran penonton teh Nyata gitu. Alhamdulillah. Nunggu sarapal mas nungguan itu teh. Mohon itu 0,2% tina honor. Kumaha mun ketampina sanu gitu kan. Jadi beng rasna Pak Haji dina danget ieu teh sanes ukur kantos check up hajinya tapi tos mintonkeun sudong di Tapi itu Moal. udah salah saban check up teh gitu. Kayak cenah Jumaah lah gitu. Kamari teh dijabu kodir palios getih. Pacan kada saum 2 jam deui. Biasa sih kupijah digentar setiasa. Kata kupijah we nya urang teh. Setiasa moh. Pada cek lab pada cek lab tadinya kedah saumnya tapi itu ditanya aja. Oh gitu mah? Apa naon? Oh nya. Udah bukupan. Nama itu sauma naon gitu nya. Nama itu sauma check up gitu. Di Parios EKG. Lah kan serius susah teh. Kita kumaha? Sana susah sih karena ahalina EKG dah gerakan ketuk jantung ngomong tilu. Lamun datar garisna eta maot zaman teh. Datar. Lamun aya gejolak gitu berarti aya pajawat. Tapi lo nu kitu tah. Ratu gitu nya. Ratu eta nu handphone dibaca ku pamajikan. Oh serius susah teh. Jadi lamun anu lempeng maot. Salah hilap clear chat banyak. Lamun deg teh penyakitan, tapi lamun ratu gitu bulan. Pramita pajajaran teh kantos. Apa aja mah datang heureuy nya. Tibayu di mau aya setahun kapungker. Pasti parios urin. Ali tutuan pasian tabungna teh. Nya. Coba war awer kana calana kana naonnya pino. Di damel status gitu. Pugu-pugu cing. Mah kudu bebenyit cing Pak. Nya pimpinanana nelpon gitu kan. Apunten baju kasus tadi. Ada mah kageng pasien tabungna teh. Terus tabung naon gelasna gitu kan. Tapi anggar cicikeun lembut deui gitu tapi teu patos sesah. Kan nu alit mah jawa teka tempo ku urang teh nya. Gelas ukur teh banya teh. Gelas ukur teh gitu kan. Nyari jika mun ka Ampangan oge Pak Ji jalan gitu nya. Tapi mah teu tiasa nge botol aqua gitu. Teu tiasa na kudu Ramizon. Oh, ageng liangna nya. Ramizon. Tadi lemur mah aya ieu aya lem begitulah, lem lemur lah. Kadang-kadang lem lemur anu aya kelasna ieu Pak Haji. Aya. Tapi ada alat modern mah kinten. Aya, mohon kadang-kadang alat-alatna saep. Oh, saep. Pas di parios getih. Milarian kapas teh aya. Kapas steril teh. Kumaha can panjang teh kapas. Terus saya ku abdi di lamot cek susarna. Si ujung jarina teh ujung jarina. Sisa bercak-bercak. Mohon sok dicokotin jari pan. Oh, gitu mohon di ieu di kolomo aku si susar teh. Saya eureun. Si bapak seorang deui. Surang deui da bari surin. Saya tisu. Keras. Di bal HPLM si bapak apa nah aku nama HPLM. Mohon surang. Surang gitu mah bari surin. Si gowo kapas gitu. Panjungtar ku kapasan. Ai di Sunda apa nami nunung. Ambigunya tiasa istri saya pemegat gitu. Nya panunung aya ambigu. Ieu masih kena cari lemnya. Jadi panunung di Parios getih gitu kan. Cek darah gitu nya. Si kadang udah aya ibu nunung di Parios hamil kan nya teh. Urin misalkan ini. Urin gitu kan, ai pas hasilna si suster teh panunung teh gitu kan. Gede gitu nya. Oh, gede. Rujak siapa bapak positif. Pasti bobot atau baru ngomong dengan pemajikan nanya ketinggalan nuju ieu ngabaso di luar tujuk dulu cukup mama bapak positif ieu gara-gara mama masuk di luhur wae cenah gitu ngabaso na di luhur betak ulah ambigu masih ana Paili bunung jeung panunung. Nya panunung aya. Nah, warna ambigu itu. Wah, kami di kantor saya Pak Ji, kan zaman telepon bumi. Mohon. Ayo nelpon, halo wandanya ada. Saya sendiri, lelaki euy, serang ditutup. Lelaki euy. Aduh. Wajib pernah ya nabi telepon wengi-wengi. Cita anu nampina. Tapi telepon teh wajib rujuk maca koran gitu. Tutup teleponnya. Pak cenah telepon ti Adira.
Bejakeun jeung teu aya gitu. Meureun bejakeun ku cita teh, da mun bapana teu aya. Ibu wartoskeun ka Pak Taufik, da Pak Taufik mah sae. Margi mayar cicilanna ku giro teu kantos blong. Ieu mah adira bade nyungulem sudong gitu nya. Cita teh, Bapak bade ngulem sudong, ayakeun we gitu. Sangana rek pagi. Mohon. Rek nawarkeun. Mohon. Anu hadirnya Pak hadirnya depan Pak Adi Sarang Rahmat. Oh, Nami singkatan Nami aya dua nana gitu tuh. Mohon. Sapartoso udah singkatan gitu nya. Teu aya bapana. Gimana ngulem sudang? Aya we teh gitu. Terus aya ini mah. Kemarin ngulem sudang aya kemarin. Aduh. Tah, ini seres manawi bade aya nu ditaroskeun ka Pak Haji sok mangga 0811 22 05 hiji listener ya. Sakira tungguin nanti setelah yang banyak ini kita akan mulai baca WhatsApp dari Anda. Aya nama. Ya, ini sudah ada yang masuk Wanda. Pak Haji. Urang Garut. Ridwan Garut. Ya, Pak Haji, assalamualaikum. Salam. Dina wayang golek nalika bade gelut sok aya babasaan kieu. Hutang pati bayar pati. Sanes pati nya pati. Pati. Ya, tengah waha. Hutang wirang bayar wirang. Tega lara, tega. Tega pati, tega. Hingga. Cok ajar ya. Eta teh naon hartosna cenah Pak Haji. Mohon itu kada naon ku urang ditampi gitu kan. Urang dibalas ku eta keneh. Aslina mah hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa. Hutang wirang bayar wirang, hutang duit bayar duit. Nah, ulah hutang duit datang sasadu Pak Haji. Sasadu gitu. Terus ngablokir ka urang. Nya. Aya ka Pak Haji hutang duit balas ngaleungit we Pak Haji. Mohon, ngaleungit bari ngablokir. Pak Haji punya jawaban baru, Rom. Hutang duit bayar syuting. Aya. Kabeh mah aya hutang duit Pak Haji nya, hutang ngabalieur we panggil di Karpedeo ge. Mata ulah ulah nginjemkeun aman dunya teh. Tapi Pak Haji upami hartosna sendiri pati kan naon pati? Nyawa. Amun pami Tega pati tega lara teh tega pati teh. Ayu wirang Isin memalukan. Isin hutang wirang, hutang era bayar nyawa. Tega pati. Pan palagan di Tegal Pati teh perang di Kurusetra. Palagan Tegal Pati. Palagan teh peperangan Pak Haji nya. Perang palagan teh mohon. Palagan. Janten Pati teh nyawa. Nah, aya cerita Palagan Ambarawa, peperangan di Ambarawa mohon. Gitu. Tukang Ridwannya 300 gitu nya. Pun aja ke tentara, pun cikal mah. Pak Haji teh. Sopian tentara, cuman perang sok pangpayuna wae. Da musuh kan tepengker nyerang. Tapi pernah ya budak SD kelas 1 ngobrol tiluannya. Oh, urang cenah uyut urang mah baheula. Sombong-sombong uyut. Sombong mohon. Uyut urang mah. Uyut urang mah baheula. Eta teh bulan teh dicabok wah ditenggulan ku aki uyut urang. Dipayahan gitu kan. Ningan berarti nya. Aki urang sarua. Mau ngele. Ente cek mana kene. Oh nya. Jepang ditejak di kumaha payahan digantung Jepang. Tah, bapak urang sarua gitu. Wah, musuh tuh Jepang dah ada. Cek batur. Nasi kalau mana mah minta akur jeung batur gitu. Minta akur jeung batur cek bapak keluarga mana mah. Gua batur pas ya wae. Uyut aing bulan tampilingan. Bapak aing. Ya, minta akur namanya gelut wae maehan. Minta akur jeung batur cek. Keluarga mana mah gitu. Budak teu ngarti naon ai perangnya. Ron ditanya teh hari ibu. Dua-dua teh hari ibu. Ditanya terus. Kami teh tanya ngemsi hari ibu Pak Haji. Mau duka di mana itu? Di lingkungan bapak-bapak. Jangan sahur sakao nya kieu ye dongengna sakao teh. Warta anu teu acan puguh benerna gitu kan. Cek beja gitu aja. Beja, tapi mudah-mudahan sanes hawak gitu. Kabar burung katanya gitu. Jadi hari ibu teh diresmikeun ku Pak Karno. Gara-gara Pak Karno tos ngaresmikeun kaping 21 sebagai hari Kartini gitu kan. Jadi
Harita sabada diresmikeun ku presiden. Hari Kartini seueur protes teh. Nah, ajan make diresmikeun janten naon janten. Hari Kartini kan seueur. Pahlawan-pahlawan anu jasana agung-agung Ecut Nyadin. Aya Sartika, Kristina Marta Tiahoku, aya Rasuna Said, aya Marawi, nya cenah bukan pakarna teh rada bener oge cenah nya. Anggo Makartini mah bagerakna di Rembang sareng Jepara. Terus siga-siga pro kawalana, da sobatna ge pan Walanda unggul. Jadi istri kaopat Bupati Rembang gitu kan, ngemut kita. Tak kanggo meredam naon, ningtrimkeun kekayaan teh. Nya ku presiden tetepkeun kaping 22 Desember teh sebagai hari ibu. Cuma tiasa kasaha wae gitu. Maknanya lebih luas. Mohon. Jadi naon, ya mau ditinggal di lenyepan mah. Kartini ada pahlawan kamar itu. Karena melalui tulisan, susuratan, benten sareng Dewi Sarti kata Nabi itu tuh Raden Ayu Lasminingrat di Garut, fisik kata pan. Turun langsung ke medan pertempuran. Kalau buat Punini murid Dewi Sartika teh. Tahun 1815 sekolah di Dewi Sartika teh bakal ageung ka dia. Keutamaan istri teh Haji. Oh, keutamaan istri diajar ngarendra, diajar ngaboder ti Raden Dewi gitu. Tak gitulah. Tapi si ganunya ada berita gitu kan. Kanggo nutup keharingan zaman harita gitu kan. Di urang kan ditetepkeun kaping 22 hari ibu teh da di batur masa anes. Di Amerika, di Jepang, di mana-mana aya di Eropa jadi hari ibu teh Mother Day teh nya. Jantan dinten Minggu dina minggu kedua sasi Mei eta teh jantan di urang mah kan ayeuna poe naon Rebo hari ibu dina Rebo aya di batur mah hari Minggu dinten Minggu kedua gitu ya mohon minggu kedua sasi Mei umurna teh dumasar karena putusan Presiden Amerika teh Wilson teh Winston Churchill Wilson tentu nggak teh, Woodrow Wilson, nawan dah. Oh iya, nya tujuan di tanda-tanda jantan Mother Day teh sabada aya tokoh pergerakan di Philadelphia eta teh. Aya gerakan kabur di masyarakat kesehatan, kena pernikahan gitu kan. Kayak tetepkeun di tahun Minggu kedua sasi Mei gitu. Di batur mah kitu aya urang mah tanggal di urang mah Pak Hajinya gitu. Jantan dina di tahun Minggu eta teh diperingatina sebagai apa? Dibebaskeun. Dalam bentuk apa Pak Haji? Tina nyeuseuk. Tina nyetrika bebas gitu kan. Jantan kira gitu. Sadinten dibebaskeun. Margi indung nu ngakandung, bapa nu ngayuga. Ai Pak Haji mah mun si Ibu Ageng nya tujuannya. Hayang kumaha cek Pak. Hoyong dina hari ibu teh. Ngagotos sodako, tipung sajiku. Wadak, panjang wadak. Getos ku tipung sajiku. Kan wongina teh kan kriuk-kriuk. Mana limun? Nah, Ageng bisa meni rangu kieu nya cenah. Gentos ke tipung. Ibu tak kitu tapi urang hoyong rangu. Karaos ku caroge nya. Sok gentos tuh tipungna ku. Tipung KFC. Mana? Tapi sok sawo paminam sanu di Amerika dilarapkeun di urang gitu Pak Haji. Dina hari ibu gitu nya heug dibebaskeun sadinten. Da anggar poe nya Pak Haji dinumpuk sisihan teh. Mohon. Cerak pre-pre numpuk cenah. Kaum ibu teh kaum anu termarginalkan sesama dina keluarga teh. Pami Haji nu ngaluluh dongeng-dongeng humor gitu kan. Sebenarnya humor teh didamel ku kaum pameget 85%, 5% ku ibu-ibu margi kan jantan katideresa tertinas wae dina dongeng humor. Karena humor itu berangkat dari orang yang tertinas. Lamun ibu-ibu terus nyanggam telangkung terserah. Teh naon teh tiasa ngadugikeun kejujuran dina hatena telangkung gitu jeung ngagerematnya ngageremat gitu kan non nyol nah tertentu Haji. Tapi anu cerdas mah dakilah lamun urang menakan ibu-ibu menakan
Pan unggah bernyusul teh pasti di geradahnya. Dibalik-balikan lah saku teh Pak Haji. Dibalik-balikon ku bojo urang teh gitu kan. Lamun meundakan artos pan bahaya eta teh. Lamun langsung di kamanehna diasupkeun eta kan pencurian. Kalebet teh. Mohon. Lamun artosna terus baseuh terus disetrika nya. Ada soe meusat. Eta kan pengusakan barang negara. Pokoknya bahaya lah. Asih. Ya kenapa jujur artos kan kasalaki urang. Tapi lamun cerdas, si ibu nyaros kieu. Bapak nanaonan eta nyerat dina kertas. Nomor angka mending ngaderet kitu gitu. Naon coba modal terumasa tulisan. Wah, ya suka paman milarian. Piceun sampah periksa eta runtah. Terus piceun mohon sakuan ku ibuna aman. Terus dideklar gitu bajunya gitu. Pada angka hartos gitu kan. Angka nomor seri. Nomor seri gitu kan. Tapi tak ibu si duit tak kasih saya Pak Haji termasuk pasal pencucian uang itu. Pencucian uang, harus pencucian uang, perusakan perusakan barang negara. Iya benar-benar. Pasal pencucian uang. Duit tak kasih saya. Pokoknya iyalah orang biasakeun orang ngahormat ka ibu-ibu wae kaum manoja gitu kan. Sebab orang gaduh pengalaman kan. Jadi namun orang mihormat ka wanoja. Gimana sih orang bakal diberi kehormatan pametos ditika. Eta. Badi itu maros pami orang Baduy namun nyaba tara nganggo sandal tara sepatu pantangan tara kumaha cara Pak Haji. Mohon pantangan larangan. Mohon. Jadi pami orang Baduy jero nganggo sepatu mau sendal itu dianggapnya pantangan. Rempak ugeran karuhun. Ugeran karuhun. Kopi rempak bakal nimbulkeun bahla gitu. Baduy luar mah saranggo. Baduy luar mah. Kanekes baduy luar Pak Haji nya. Baduy jero kanekes mah. Kalau ketug Ciboleger kepada dia baduy luar nu sok ari calan madu nguliling sareng bedog. Mohon. Kadang-kadang saya seorang Baduy ya teh. Ngan babaduyan. Soalnya di juga orang. Mohon. Nah, kemarin di Jalan Jakarta pernah sareng gitu. Panterangan teh tong di sena, tong di sapatu, tong ditumpakan, tong nganggo lawon, iwal, bodas, hideung sareng abunya biru. Bodas hideung sareng biru. Sareng biru teh panterangan. Sure, panterangan di lebet mah pemi nu maot pan taraya itu tunggu di itu mah. Maut kubur pelakan di luhur teh. Salubur di itu mah. Bari sakatanan nya rupina kalau kun Baduy tujuannya supaya orang sehat. Supaya orang tadi terapi teh baginya geunya. Padahal apa yang orang hoyong nyukakeun bojo di hari ibunya. Gampil. Ingin membahagiakan ibu gitu. Iya, mohon anjeunna ajak jalan-jalan nganggo sepatu sereg. Terus keng 5 kilo dibuka, aduh ngemplong eta. Suku lecet dibuka teh. Bahagia pisan. Ai sugan teh diajak balanja meuli sepatu anyar. Lumpangan we. Ai sugan teh mah. Cita pakai sepatu sereg cenah. Bang balikeun mah ieu. Hicing cenah begitu finish, lumpangan teh plong teh langsung. Kemarin baru dipamerkeun ieu hadiah mobil. Lah iya, mobil nanti dir merekna. Fiat. Di lembur. Bageung teh. Mohon. Mirah. Unggulam juta mu. Saya nu buleudan teh setirna teh. Ieu mah nengkol teh kudu digerek ieu. Saya atuh. Makanan kitu. Ya. Siga kekalecaran budakna baheula Pak Haji ge ngapung itu. Tang gitu-gitu. Sareng hati-hati dan nyupiran mah kadang-kadang urang apik, batur teu apik. Batur apik, urang teu apik. Urang apik, batur apik. Urang apik, batur teu apik. Ta eta. Teu ditabrak nabrak Pak Haji nya. Sabaraha nu maot kamari dir? 40. Naon Pak Haji? Apa aya nu nyupiran mobil terungtung di lemur teh nya? Nya. Mudun gitu kan, blong kan. Aduh, Gusti. Pilihan ieu laporan ka polisi nya. Apa sih mobil teh rem Pak, 2 pilihan ya habis teh. Nu aya jami saurang nuju Iwana tanggal. Aya pali dieuna aya nuju pesta taman. Ngariung. 38 urang ngariung gitu. Ya abdi kan bade ngarahkan nu maot uyeuh hiji lah maot begitu nya. Baru ku abdi di belokeun ke hiji, ieu kalah kalumpat kana pesta. Udah abdi kok.
40. Jadi dah teh. Kopi udah gitu supir. Belagu sih mana tuh. Dasar. Hiji, dah. Mohon, hiji daripada nabrak ke jelema nu keur pesta, mohon hiji nu ye. Ngan ieu lumpat kanu keur pesta. Beureuh kanu pesta teh. Gimana lah, diborong abdi. Aduh, atuh aya wae di lembur. Aya deui. Maaf, saya masih belajar bahasa Sunda. Tanya ya ke WHO, Haji Opik. Jawaban yang benar pangestu atau pangesto? Pangestu. Kumaha? Pangestu teh doa urang gitu kan. Kumaha damang pangestu? Kumaha damang pangestu. Jadi kumaha damang alhamdulillah dume pangdoa salira mun dipanjangkeun mah kitu. Oh, sanes pangestu, sanes. Sanes pangestu. Pangestu ya. Tapi ka dia robah pangestu ge mangga lah. Udah tuh pangestu. Pangestu. Oh, kan jadi apa ada orang mana pangestu Pak Hajinya? Mun ka doa restu ge pan restu. Sanes restonya. Sanes resto, doa restu. Oh, pangestu itu tidak doa restu Pak Haji gitu ya. Mohon. Mohon. Apa hukumnya yang sahanapeun bicara dengan bahasa Sunda lemas kepada saluhureun? Apakah boleh atau itu dilarang karena dapat merusak tata bahasa Sunda? Seharusnya ya. Kedahana jadi sahanapeun ka saluhureun nyanggem ku bahasa lemes. Kedah gitu kan. Seharusnya benar eta mah. Sanaos dina empro nama ke aya bahasa anu teu disiapkeun ku karuhun urang teh. Lantaran kabungkur mah pamuhalana rakyat jelata tuang siang sareng pangawulaan teu mungkin kabungkur mah. Pangawulaan teh pejabat. Teu mungkin tukang bajigur, tukang gali sumur, dahar barang jeung gubernur teu mungkin kabungkur mah karuhun teu nyiapkeun bahasana, kecap-kecapna. Oh eta teh kitu. Barang abdi dugi ka bumi Pak Gubernur, PMRT-nya abdi teh. Tinggal Pak Gubernur nuju tuang, abdi ditawisan, ditawaran, atau deker wae abdi sareng Pak Gubernur, tuangna da. Pak Gubernur aya mun da. Lamun da, aya Pak Gubernur, mun tuang aya abdi gitu kan. Itu anu balas-balas mah dina tata bahasa disebut resiprokal, balas-balas teu disiapkeun ku karuhun urang. Resiprokal teh karena momentum itu pamohalan terjadi, tidak mungkin terjadi. Aya mah terus biasa, Pak. Aya mah terus biasa. Oh gitu eta teh. Jadi sakedanana teh ka saluhureun mah ku basa lemes. Sudah seharusnya. Justru bumi ka saluhureun basa kasar eta karaksak tata bahasa. Tuh, gitu. Katilu Pak Haji, ari kata hidup ti orang tua ke anaknya, apa boleh juga dari kakak kepada adiknya? Pengen atuh. Urang ka lanceuk urang hidup di antosan, hidup apa boga bebenyit. Kakak ke adik gimana Pak Haji? Kakak ke adiknya boleh? Dari kakak kepada adiknya, boleh. Apa boleh juga dari kakak kepada boleh, kasanapeun. Oh boleh ya, jadi boleh. Tidak hanya orang tua kepada anak, tapi kakak ke adik boleh. Boleh. Kan adik ke kakak tuh menang. Kengingnya. Gitu. Anu pas pisan mah kamari dinten mangkukna ngariungkeun kasumpingan 30 guru PAUD sa Kecamatan Pagar Ageng. Sok nyarbut naon, anu anana, anu naon. Hidup anggo kasih sok PAUD. Barudak ayeuna hidup ku ibu boleh diajak jalan-jalan, hidup we. Hidup. Dia teh kabebenyit hidup teh. Siswa SMP SMA hidup we. Ai kamari abi mah di Salaawi ya penak sareng seniman Cece teh Pak Haji dengan ke pesantren lah gitu nya. Resep santana gitu. Kalau itu aden wae den gitu. Eta bener naon Pak Haji? Aden cep teh jabatan nu kalau dikedakeun kalau dipihormat. Cep den. Ai aom Pak Haji. Aom anak bupati. Aom teh. Om Usman Pak Haji. Mohon anak bupati itu. Bupati Garut mana? Oh gitu. Oh Pak Aom. Pemedia satuan mah Aom teh anak Maung. Aom itu Pak Haji. Aom anak Maung. Anak Japati Pijik. Mohon anak kuda Belo, anak Maung namanya Aom. Anak presiden? Tutut. Pak Haji Pak. Ya. Mohon. Jadi di depan guru ka murid hidup. Anggo lah biasa ini kasanapeun. Jadi aden teh ajri gitu Pak Haji tentunya. Aden, encep. Dang bisa mis dang. Akang.
Ang ini ang. Mohon gitu ang. Lur Oh, ang cep. Den begini. Jabatan. Sok dimangkeun ku barangkali mang. Sing kata tukang cuan ki Pak Haji. Muterkeun lagu mang. Enggak mangkeun. Oh, Ya, aneh. Urban teh. Eta ngalegaan harus Pak Hajinya mang teh Pak Hajinya. Ngalomaan. Jadi itu masih juga sebagai alo. Ya. Haji dah tuh aib ka penyiar nanti osmanya. Ya. Bro. Ya, Funky DJ gitu. DJ kakak urban pernah. Oh, udah bukan acara ieu. Acara. Ngomong apa jemput sia di lumur. Di grup Facebook. Aya jama lah orang Tasik kan nikah orang Pegadaian can mami jadi. Wanian gitu Bapak jadi di padahal manehna nyerat naon Suryalaya jadi Suralaya. Panjalu jeung mereka jak diskusi dan nulis teh paralugu. Kumaha aing we siapa tong biru nulis. Nya teh disaemarakeun ka salemur teh. Iya. Siksa anu tiasa menang budak eta kantorkeun ka Bumi Agung 1 juta sok anu ada teh. Dia jawabkeun. Terakhir we Pak Haji lah cenah Pak Haji ya paribasa dalam bahasa Sunda teh apa contohna? Oh, orang sanes paribasa mah. Lagu di 1000 paribasa Sunda mah aya paribasa aya babasan. Eta beda naon? Aya babasan mah prase 2 kecap. Hampang leungeun berat dirit 2 aya paribasa. Tejo gitu Haji. Lengkap kalimahna. Oh. Jadi seueur. Ada juga. Pengaruh tina sanes dina bahasa Sunda mah paribasa. No patasan kalimana sanes peribahasa. Cikaracak dengan batu. Cikaracak dengan batu lauk jeung legok. Itu kan subjek predikat objekna aya keterangan. Oh anu babasan mah ngan 2. Biasana patali sareng anggota badan. Hejo tihang gitu. Gitu kan. Panjang leungeun. Pipi bareuh. Tenggulan batur. Tah ieu cenah. Pertanyaan nomor 4 bukan terima dari bahasa Indonesia. Tatos di baca. Sok atuh ka berapa iya besar buku. Iya we aya di Pak Haji lengkapnya. Aya pebernian. Oh. Aya kira-kira 500 paribasa. Oh, sok aya di toko buku mana Pak Haji? Seueur di toko lucu di Gramedia di Palasari. Gager Sunten mohon. Terbitan Gager Sunten sok. Nah, ini mah kita harus ini karena memang batasan waktu. Nah, gitu. Akan ada lagi tamu yang alhamdulillah. Mau ada cidekna mah Pak Haji itu bade belian eta tepung crispy. Oh, anu lagi. Tepung kaji diwedakeun ka. Hanyakal. Teman-teman Pak Haji, semoga listener juga terima kasih ya. Ini mohon maaf kalau waktunya juga terbatas karena kita kan ada tamu lagi. Duh, Pak Haji alhamdulillah. Yang suka perdonatan siap-siap. Ulah waka we Pak Haji ya Dunkin Donat itu Pak Haji. Pak Haji sehat terus Pak Haji ya. Sami. Listener juga terima kasih listener. Yes.